Hirup teu kudu legeg ukur disebut batur. Nana gerhana disebut ustad kiai ajengan teu hararayang teuing. Naha sabab kuring teu butuh gelar manusia, tapi kuring apal kana gawe saenggeus meunang gelar. Era lamun disebut ustad tapi pegawaian lain ustad. Era lamun disebut ulama lamun gawe lain ulama. Geratanya awak urang masing-masing disebut ku batur ustad, mana gawe ka ustadanana. Ustad kiai ajengan gawena warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Gerang ngacung ustad mana nu baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di Tasik aya nu bareuh kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat Pak. Dibawa kana gawena ternyata urang karek disebut batur, matak ustad kiai ajengan teu kudu legeg surga ge can katempo saeutik-eutik acan. Weh. Aduh, ngeunah ya ceramah lo benu ungeuk euy. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disayur dibikeun. Itulah warisan Nabi. Nana gerhana cek batur ustad, penta jam tangana dibikeun moal. Heuh tah ibu teh suudon. Beuki lila ieu pengajian, beuki loba dosa mending baralik ka ditu. Tapi pan ibu ge sarua lamun boga barang anu alus di imah dipenta ku kuring dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Jadi lamun kitu urang teh saha Pak? Disebut al mukarrom teu hararayang. Al mukarrom nono gerhana pret. Al mukarrom teh yang mulia, pangih karek ayeuna, apal karek ayeuna, lalajo YouTube beureunan pangih na kieuna al mukarrom. Urang jug sadar disebut al mukarrom muringkak bulu punuk. Nah maknya aya al mukarrom salat subuh sok kaberangan. Bener. Matak sesebutan manusia mah jebakan. Mana gawena. Di luhur aya pejabat, kusaha disebut pejabat, ku rakyat. Ayeuna nyaralon jadi pejabat, eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Heueuh matakna ka para pejabat teh entong sok ieu tong sombong, turun ka rakyat atuh. Mual mungkin jadi pejabat tanpa dicoblos ku rakyat, mata geus jara di pejabat tong legeg-legeg teuing maneh teh pamere rakyat.